Aya sabaraha jalma wayahna dilepang newakeun anu ngaran si Bima minimal seredkeun ka leuweung mangga sakarang balad-balad datang sadayana siap maju bijilkeun ilmu jurig teh sia banyak ilmu jurig lempeuh gitu tega anjeun neungeul ka adi pan sia rek neungeul ka aing woi kurang ngajar Bima lamun nya lalaki langit lalanang jaga toto sama nyoli tong ditakis ku aja tong cenah iya Maya ilmu ti jurig tiis kieu. Naon-naon sia geuning guguru ti jurig teh. Da guguruna ge acan. Teh kuna malang-malang sia diheulakeun. Weis. Modar sia. Aya we gangguan teh. Aya we sesekelan teh mah. Lanceukna ngahalangan. Luar biasa. Wah kuat Arjuna. Ngalawan fisik Bima. Aduh. Arjuna dipangpengkeun kana gawir. Engal nyanak gonewa. Panyarta lelo mawa ngapar pusaka terus kena dihimpin asti sayang terus kena dihimpin asti ke sayang orahana ingkang bakal bisa mutusaken jiwa raganira kejaba pusakaku Bima ora dene mobrol ketibanan pusakaku geus alah kamu naon ulang paingan pae sia Bima deuleu keun antep da jeung dulurna kan bae da jeung baraya
yakin anjeun ayeuna bakang masing pati teu makaning perlaya disasar ti koroku kaula. Si Arjuna teh jago tembak. Wah, tos kasohor pula. Kasohor muridorna. Tuang raja. Tara misleuk nemakna. Kantenan. Tong boron nemak aing anu sagede kieu. Sumuhun. Newak beurit si eta mah keuna wae ti kajauhan. Wah, pas-pas wae kula. Nyangakeun. Doh, gade bulan. Lamun poe ieu kaula kudu paeh. Dipaehan dulur tapi dek diniatan Maha bulan. sabab negara aing teu hayang kadatangan ilmu jurig anu bakal mangaruhan ka rakyat Laras bakal nyesatkeun ka negara jeung ka rakyat kaula sabab kakuatan negara lain ku gagah sakti mandraguna Doh. Kuatna negara teh lain lintang ti ku jelema-jelema anu iman takwa kanu kawasa Laras. Teu naon aing jadi korban. Teu naon demi rakyat demi negara. Sumuhun. Jangakeun. Kaula inget dina katerangan yen wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Doh. Ulat beheung jeung beheungna aya antara. Tapi kaula jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Sumuhun. Jeung kodratna jeung irodatna. Jeung kersana jeung pangawasana jeung ridona jeung pitulungna Doh. jeung Rahmanna jeung Rohimna aing teu ngaboga-boga angin Gusti nu kagunganana Sumuhun. tega lara tega pati nyangakeun Gusti asa ti anjeun balik deui ka anjeun tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papat pada perlaya caang bulan 14 teu geuneuk teu maleukmeuk Doh. Sakilan kulan. Da. di dieu beuki yakin Yakin kumaha kulan. teu jauhna kaula jeung pangeran teh jeung pitulungna Sumuhun. jeung kersana jeung pangawasana jeung ridona mata kitu ge mureun aing can ridho kudu paeh poe ieu Laras. Dipegang sakarawa. Kade. Kade Gusti Agung. terus nemak aing Kade waspada we bulan. Balangah saeutik cilaka we bulan. balangah cilaka Kade, wes kade juragan ageng ah. wes Ulah balangah. oh sia cileuwih teh kitu Ulah balangah. balangah cilaka Kade ulah balangah. sia mau ngomong wae atuh Abdi mangawartosan milih cilaka. Hariwang. ieu inventaris dipake salah ngagunakeunana Sumuhun. Lars. Lepat nah nempat. ieu sabenerna keur melaan negara jeung bangsa teh di mana aya naon-naon ka negara jeung ka bangsa moal dipikeun deui ku ieu Ulah rampas we heula bulan. sumputkeun sia rasakeun
panah kaula nu mempan hiji oge. Teu aya. Ada. Luar biasa Arjuna tuang raka gagahna. Wah. Sebat banteng Pandawa teh pantes Kriteria Arjuna teu aya pikeun ngalawan Bima. Leres. Dina caturangga ge geus eleh. Dasar Itu mah kelas A atau Arjuna mah kelas C. dina salira ge tebih atuh. Balungna panjang itu mah. Oh, kanton tebih. Kedah kumaha atuh pamikir carana. Keun bae ku kaula urang kepung ku balad-balad siluman kaula. Urang seredkeun ka leuweung. Ya nuhun upami kitu mah supaya ulah ngaganggu we ka kaula. Nyuhunkeun bantosanana. Ya siap. Duh. Aya sabaraha jalma wayahna dilepang newakeun anu ngaran si Bima. Minimal seredkeun ka leuweung. Mangga sakarang Jalma bahaya. balad-balad Kula. dararatang sadayana. Siap. Ayo. Sangka si Arjuna mawa pasukan siluman. Pasukan Barakasaka. Lamun kieu carana sok curig sakti setan kumawasa. Leres. Moal leuwih mulia tibatan manusia. Senatian si Arjuna mawa pasukan siluman selemin haku ora tahu dini. Doh. Eta. Tak penting dining gada-gada. Doh. Ngaranna Bima. Bener. Datang aja sama Wawan. Oh, ya Wawan lah. Woi. Walah anjir tanaga aing eleh. Woi. Eleh badan. Woi. Sok sia. Woi. Maju. Untung dari babak liga. Modar sia. Margi ngaran kaula teh Janaka. Oh, eta. Ngaran Arjuna teh sajabana ti Arjuna teh Janaka. Leres. Jadi eta teh jenet teh nenehna tina Janaka. Oh, paingana tuh. Tah. Tulung, Det. Si Bima ngomongna endet-endetan. Aduh. Heeh. Bakat kuing eta ngajaroan. Tah. Tulung aku, Net. Digebrus.
Net. Si Bima ngomong net. Aing nu gelo lain gitu. Menikenaheun teh Aduh ampun. saha tuh. Aing juga aing belencuk. Aiteun Aya nu hayang nanyaan. bari kada klit. Arjuna kaula kumaha? Kene antep si Bima da moal bisa hudang deui engkena oge bakal paeh ku sorangan. Heeh. Hiji tanu bakal jadi gangguan teh geus eureun. Atas teh aya. Ngaranna si Bima. Laras. Lanjut. Lanjut. Heug atuh kitu. Lanjut.